A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa adaman nafa'alaina bi'ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunu min zaini wa taini syuddida Aidon wa ta'widun bisa kusida jam'ul ladzi ulal ladzina mutlaqo wa ba'duhum bil wawi raf'an toko wa nunu sareng ari nun Ming zaini tina lapad zaini wa taini sareng lapad taini syuddida eta ditasdidan naon nun syuddida eta ditasdidan naon nun aidon deui wa ta'widun sareng ari ngaganti nun bidzaka kalawan itu tasdid usida eta dimaksud usida eta dimaksud nun usida eta dimaksud nun jam'ul ladzi ari jamakna isi mausul lafad alladzi jam'ul ladzi ari jamakna isi mausul lafad alladzi al ula eta lafad ula alladzina sareng lafad alladzina mutlaqon halai mutlaq wa ba'duhum sareng ari saparo ulama nahwu wa ba'duhum sareng ari sebagian ulama dos wa ba'duhum sareng ari sebagian ulama eusina engke dina wa ba'duhum eta ulama na eta ulama pudel jeung ulama ukel bil wawi kalawan wawu rof'an nalika tingkah rofa na toko eta ngucapkeun ba'duhum na toko eta ngucapkeun ba'duhum hartosna tulis hartosna bahwa nun nu aya dina isim isyarah hartosna bahwa nun nu aya dina isim isyarah anu tuduh kana musyar ilaih tasniyah
anu tuduh kana musyar ileh tasniyah eta meunang ditasdidkeun ditasdidkeun. Contohna saperti lafad dzanni. Contohna saperti lafad dzanni. Make tasydid nun. Sareng lafad tanni. Tos maksudna nu matak nun dina isim isyarah meunang ditasdidkeun teh. Maksudna nu matak nun dina isim isyarah meunang ditasdidkeun teh nyaeta gaganti tina alif anu dibuang. Nyaeta gaganti tina alif anu dibuang. Nyaeta gaganti tina alif anu dibuang. Sakumaha ditasdidana nun. Sakumaha ditasdidana nun anu aya dina isim mausul sakumaha ditasdidana nun anu aya dina isim mausul nyaeta gaganti tina iya anu dibuang. Nyaeta gaganti tina iya anu dibuang. Qauluhu jam'ul ladzi ulal ladzina mutlaqo ilah. Dos qauluhu jam'ul ladzi ulal ladzina mutlaqo wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqon. Dos artosna saparantosna Ibnu Malik ngajelaskeun kana isi mausul. Saparantosna Ibnu Malik ngajelaskeun kana isi mausul anu tuduh kana mufrad muzakkar tos sareng tasniyahna maka dina ieu bet Ibnu Malik
bade ngajelaskeun. Maka dina ieu bet Ibnu Malik bade ngajelaskeun kana isim mausul anu tuduh kana jama muzakkar. Anu tuduh kana jama muzakkar. Das titik. Ari isim mausul anu tuduh kana jama muzakkar teh Ari isim mausul anu tuduh kana jama muzakkar teh nyaeta aya 2. Ari isim mausul anu tuduh kana jama muzakkar teh nyaeta aya 2. Hiji lafaz al-ula aya dina kitab. Dina bet. Hiji lafaz al-ula. Terus naha muzakkar akil. Naha muzakkar akil atawa muzakkar goer akil. Atawa muzakkar goer akil. Contohna saperti lafaz ja'anil ula fa'alu. Ja'anil ula fa'alu. Terus kaduana lafaz allazina ayanya dina bet tingali jamul lazi ulal lazina. Kaduana lafaz allazina terus ngan khusus tuduhna teh ngan khusus tuduhna teh terus keur jama muzakkar akil wungkul. Keur jama muzakkar akil wungkul. Jadi alladzina mah khusus keur lalaki keur jalma-jalma anu berakal. Ngan khusus tadi keur jama muzakkar akil wungkul. Terus bari mutlak. Bari mutlak. Naha tingkah ropa atawa tingkah nasob sareng jer mutlak di dinya eta kitu kan rof'an wa nasban wa jarrot. Naha tingkah ropa atawa tingkah nasob atawa tingkah jer. Jadi allazina bae nya kitu nya. Macina tadi naha tingkah rofa atawa tingkah nasob sareng jer. Contohna saperti
Contohna saperti ja'anil lazina akromu Zaidan. Contohna saperti ja'anil lazina akromu Zaidan. Ja'ani tos datang ka abdi alladzina saha jalma-jalma akromu anu tos ngamuliakeun alladzina Zaidan kana ki Zaid. Contohna saperti ja'anil ladzina akromu Zaidan. Ja'ani tos datang ka abdi alladzina saha jalma-jalma akromu anu ngamuliakeun si alladzina Zaidan kana Zaid. Terus ra'aitul ladzina akromuhu. Eta contoh tingkah nasobna. Ra'aitul ladzina akromuhu. Ra'aitul ladzina akromuhu. Ra'aitu ningali absaha abdi alladzina kajalma-jalma akromu anu tos ngamuliakeun si alladzina hu kana Zaid. Ra'aitul ladzina akromuhu. Terus ya contoh tingkah jerna. Wa marartu bil ladzina akromuhu. Jadi tingkah ropa, tingkah nasab, tingkah jar alladzina bae gitu nya. Karena mutlak. Wa marartu bil ladzina akromuhu. Wa marartu bil ladzina akromuhu. Wa marartu sareng ngalewat abdi bil ladzina kalawan jalma-jalma akromu anu tos ngamuliakeun alladzina hu kana Zaid. Terus titik. Tapi menurut sebagian ulama ya ieu si wabak duhumnya. Tapi menurut sebagian ulama ahli nahwu terus lamun keur tingkah ropa mah terus lamun keur tingkah ropa mah ieu lafad alladzina nyaeta ku wau sareng nun. Nyaeta ku wau sareng nun. Terus eta wabak duhum bil wawi raf'an natoko ya. Wau sareng nan tadi? Ya. Adapun nalika tingkah nasab Adapun nalika tingkah nasab sareng jer nyaeta ku iya sareng nun. Nyaeta ku iya sareng nun. Terus saperti i'robna jama muzakkar salim.
Saperti i'robna jamak muzakkar salim. Saperti i'robna jamak muzakkar salim. Contohna saperti ja'anil lazuna. Itu sebagian ulama. Ja'anil lazuna akromu zaidan. Ada kan alladzina maka iya, mah ganti kunaon? Wau iya na. Ja'anil lazuna akromu zaidan. Iya menurut sebagian ulama. Tegasna ulama di dieu teh dina wa ba'duhum bil wawi raf'ana tokoh teh ulamana ulama kipudnya ulama pudel sareng ulama oke. Das ra'aitul ladzina akramuhu. Ra'aitul ladzina akramuhu. Das marartu bil ladzina akramuhu. Marartu bil ladzina akramuhu. Das. Sieu baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunu min zaini wa taini syudida aidon wa ta'widun bidzaka kusida jam'ul ladzi ulal ladzina mutlaqan wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqan.